Meni era dipelongkeun ku Pak RK. Pak, naon? Nahanya teu ngomong wae Bapak Ridwan kami teh. Heueuh teuing nahanya. Halah leuwas kieu euy. Hayu urang teangan. Di mana ayeuna si Cepi? Di mana? Tulungan. Aduh, urang teangan. Aduh, halah, lain jang, neneangan si Epi kamana nya? Si Cepi, ka itu eueuh, ka dieu eueuh. Aduh, jabanding geus pararoe geus pihujaneun. Halah, budak teh bangor ada budak teh. Teuing kamana nya budak teh? Kita ulah jauh-jauh teuing. Jangan nyaho gedung sate teh sakieu legana. Laporan heula ka Hansip aing mah. Halo, siap. Assalamualaikum Pak Hansip. Halo. Waalaikumsalam. Mananya jelemana eueuh? Eta sanes jelemana eueuh eta kahalangan ku topi. Oh, topi aduh. Punten ka belum. Oh, geuningan. Sugan teh sanes jelema ieu teh. Oke. Jelema atuh. Kumaha Mang aya naon Mang? Siap gerak. Ieu abdi teh bade laporan pun anak leungit. Hah? Pun anak leungit. Anak saha? Anak mau? Lain anak abdi. Leungit kunaon? Oh no. Nah, ka mana tadi babarengan jeung abdi ayeuna teh aya. Waduh. Ayeuna ka mana? Heuh pan leungit teh nyaho abdi ge. Aduh, ku indungna meureun. Teu abdi nganduaan dia abdi Tilemur. Tilemur Tumaritis. Desa Ciparai. Nya, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Oh. Budakna ciri-cirina kumaha? Botak. Heeh. Oh, bukan. Eueuh. Oh, dugule atuh, sumuhun dugule. Oke. Terus make kopiah leutik nyancle. Tudoy. Leutik awakna, ngomongna leutik. Oke, ku abdi dicatet heula nya. Sok laporanana ku abdi ditarima. Pokona mah Mang sing tenang. Pokona mah. Dina waktu ayeuna ku abdi bade berusaha dipilari sana mina teh. Cepi. Oh, Cepi. Eta nepi empi. Oh, siap. Orang tangannya, orang asupkeun kana buser. Heeh. Nya sok siap. Aduh, kakak urang kadulur. Aduh, sekedap. Ayo. Ini teh lah, aduh kumaha guys. Power dewek mah power. Astagfirullahaladzim. Eta anak hiji-hijina teh nya. Sok sanajan pika sabeleun tapi darah daging si eta teh heueuh. Nya, darah daging. Luar biasa duh. Alah, leuwas kieu euy. Hayu urang teangan. Di mana ayeuna si Cepi? Di mana? Tulungan. Aduh, urang teangan. Aduh. Halah. Guys. Aduh, ieu anak urang eueuh euy. Can kapanggih keneh ieu si Epi ka mana ulina nepi ka Gedung Merdeka tinggal neangan. Ka itu eueuh, ka dieu eueuh. Aduh, ka mana budak teh nya? Halah, tungtung nama nepi ya ka Jalan Asia Afrika di Kota Bandung. Oke. Aduh, heuy. Cepi, mudah-mudahan salamet maneh. Aduh. Lain di dia mah jabading loba mobil tinggal di. Oh no. Power we dibawa ku culik. Tapi udah culik ya horeamun dan nyulik si Cepi mah. Rudat budaknya. Oke. Waduh, wah itu tinggal di mau bawa ke mobil bok. Lain biasanya mah di Bandung, Kota Bandung mah sok aya bandros nya. Aya bandros teh. Busnya. Oke. Bandros lamun di urang mah meureun odong-odong teh. Waduh, ieu ayeuna urang geus di Gedung Merdeka. Tuh, geuningan aya bos. Wah, bener luar biasa euy. Di mana ai di dieu mah biasana sok aya jurig. Moal gitu dibawa ku jurig si Cepi. Asa kulpa laur. Hayu urang neangan si Cepi deui. Teu tenang hate, teu tenang. Aduh, Allahu Akbar. Di mana atuh ai maneh? Abdi teh nutur-nutur itu si Mang. Naon? Si Mang jurig tadi belah di itu.
juga teh mau ka dieu pek teh rek ini gawe. Gawe teh di Asia Afrika. Juga teh mau nyasa ya. Bieu bapa maneh laporan teh. Eueuh cenah maneh teh. Leungit. Hayu. Da bener ciri-cirina juga kieu pisan. Kopeahna nyengsle. Huluna botak. Tuh, ngomongna leutik. Bener ieu juga namanya. Ini mah ada bau hasem. Hayu renangan bapa maneh. Hayu. Mang, Naon? hayang jajan. Teu kablak duit aing mah hansip lain. Oh no! Aduh, mah yang jajan. Mung. Hayu siap bisi kuculik. Akeun bae kuculik oge asa hayang jajan. Montong sia teh. Alah, aing bapana mana bener lieur ieu budak teh. Mana bapana nya? Aduh, kamana geus kurilingan eueuh wae budak teh ya lo, hero bising salamet sia Epi. Yo itu aya Bapak Satpol PP sugan we diampihan. Alah. Itu sigana budak teh. Itu budak dewek euy. Epi. Teh urang sampeurkeun. Oh, iya budak teh. Aduh, kemana wae sia teh Sujang, aing hariwang. Aduh, aing maneh di bejaan ulah jauh jeung dewek. Oh, sok mah ngata grawarah budak teh mainnya ka aing minta jajan. Sia teh mentong ngerakeun matakan minta jajan ka Hansip. Geus da, ku bapa mah tara dibere, matak minta ka Hansip. Sia teh. Alah, nuhun Pak Hansipnya, nuhun Pak Hansip. Nuhun pisan, mudah-mudahan sing barokah. Nuhun ieu tos naon teh mangihan budak abdi. Sumuhun sami-sami. Hapunten we teu masiana naon. Tos kewajiban abdi mah tos kewajiban. Sok sing kadenya sing tarapti ieu teh di kota Bandung. Bisi leungit deui kade. Sumuhun nuhun Pak Hansip nuhun. Sok abdi mah tugas deui ya. Ai maneh milu ka saha tuh bi teh? Oh no! Biar teh aya juri. Aya popocongan. Kawin teh milu, sugan teh rek ka mana? Da resep uing mah. Rek teh rek gawe cenah ka Asia Afrika. Astagfirullahaladzim. Ai maneh sobat uing ngawawancara teh meureun. Kitu we maneh mah. Oh, jeung tadi teh yang jajan teh neangan jajanan eueuh bi teh. Aing mah hayu atuh urang jalan-jalan we kagok di Asia Afrika ieu mah yuk. Urang jalan-jalan di dieu yuk. Alun-alun ka itu. Hayu atuh apa? Hayu. Kamana babaturan teh meuni lah. Ongko rek tugas di Asia Afrika menika jadi beheung sosongeteun euceu mah. Nya kamana ieu pengunjung mah keur loba padahal mah. Alah, meuni telat wae kabiasaan teh. Lain telat wae. Bieu teh aya budak nuturkeun teuing budak saha? Aya budak nuturkeun teuing budak saha? Jeung minta jajan sagala rupa lieur aing mah. Maka atuh mah jeung dibawa sagala rupa teuing dan nuturkeun. Geus keun mae atuh ah. Hayu urang-urang ieu mah urang majang di dieu. Oh, yo. Si Jepri mah kitu wae. Keun bae atuh. Ai maneh awewe lalaki. Kumaha suasana we aing mah. Aing ngaran teh saha? Kalau siang, kalau malam saha? Kalau malam Desi. Kalau siang Darsono. Siapa kamu bener teuing meni geuleuh. Mainnya di akhirat aya bencong belegu gitu. Keun wae atuh nya. Hayu orang majeng deui. Geus. Lai, ieu maneh teh dibawa ku saha? Ku bapak-bapak tadi teh ka dieu teh. Oh. Tuh, Pak. Eta pocong eta. Oh, pocong eta. Hayu urang sampeurkeun atuh. Ayo urang sampeur. Mang, emot keneh ka abdi. Alah, budak eta deui. Oh no! Jeung saha ka dieu ayeuna? Iya, sareng bapak abdi. Oh, eta bapana teh. Tadi pun anak teh ieu ngiring ka salira. Nya, tadi teh da luntang-lantung. Ari abdi teh karunya diajak ka dieu. Jeung eta budak teh da pika sabeuleun teuing teh diwarah ku olona. Naon gitu? Banyak, ka abdi minta duit kena sok. Hayang jajan sagala rupa. Lieur tadi teh, kita balik deui we. Ai maneh atuh naonan. Ada hayang jajan duit di bapak beak. Astagfirullahaladzim budak sok ayeuna mah geus kieu Mang nuhunnya parantos ieu ngampihan budak. Ayeuna urang selfie bapak ieu pangmotokeun yeuh. Yeuh tah HP-na tah. Sok pangmotokeun. Sok selfie pangmotokeun. Kela bang ieu lah para roek kalam dunya teh. Eta tuh kahalangan ku boe. Tah sok pangmotokeun.
So, 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Ya. Sok manehan Sapi. Sok. Bapak dipoto-nya. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Sip lah. Ayo, Pak. Ayo. Kurang jaya. Nuhun mangnya. Nuhun, Mang. Sami. Hayo. Oh, kieu geuningan japanya. Suasana kota teh loba mobil alus. Gedung-gedung jara rangkung. Ieu ari kota mah. Mata lamun ka kota maneh ulah kampungan. Kudu milu urang teh ngota. Saeutik mah bahasa sing sopan. Siap, Pak. Geuning aya nu ngamen oge nya, Pak nya. Mana? Itu. Walah. Heuh geuningannya euy. Kuat ka ngageol kitu tingali. Heeh, Pak, bere duit atuh, Pak. Aya kencring mah. Kayak hayang nempoh heula. Waduh, halus euy ngayangna euy. Alungan. Sok atuh alungan ku Bapak. Kayak orang alungan dia duitnya ya. Ayo sama-sama bergoyang bersama. Ayo sama-sama berjoget bersama. Nuhunan. Hatur nuhun. Asik. Nuhun sadaya hatur nuhun. Nuhun. Si tengah berus. Aduh. Alah. Sok alungan. Hai. Yeneng. Hatur nuhun Sami. Ayo Sapi, ulah jauh-jauh teuing. Ayo, Pak. Ayo urang ini teuing. Ayo. Urang ini. Pak. Naon? Itu naon, Pak? Mana? Itu. Oh, itu. Tinggal dibaca, bisa maca teu? Naon bacaanana? Bumi BUMI Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Matak di Pasundan mah jelemana saromea jeung ngeunaheun we sejuk tumanina. Pokona mah kudu bersyukur lah jadi orang Bandung. Urang teh sabab orang Bandung teh nyaeta urang Bandung anu terkenal ku kasopananana, ku someahna, ku tata kramana. Sabab moto Siliwangi cing ingat jang. Naon moto Siliwangi? Aya moto Siliwangi urang teh Siliwangi apa Siliwangi? Naon? Sili sengitan, Sili asah, Sili asih, Sili asuh eta moto Siliwangi. Nu matak dage. Ai berarti itu naon, Pak? Mana? Itu. Tah eta teh eta Asia Afrika jang. Oh, eta teh. Monumen Asia Afrika eta teh. Eta teh Asia Afrika. Asia Afrika. Tong deukeut teuing sia teh kana irung teh. Asia Afrika. Ari alun-alun belah mana? Belah ditu. Oh no. Belah ditu. Aya atuh mah ka Masjid Agung. Eta teh Masjid Agung tetangga urang. Lain ieu teh. Aya Masjid Agung teh eta. Masjid Agung teh ieu masjid anu aya di tengah-tengah kota eta Masjid Agung. Alun-alun. Alun-alun itu teh masjid anu gaduhna alun-alun teh. Ayo atuh ayo. Saruana garelo ah. Ayo. Tuh, katingali teu. Pak. Bacaanana alun-alun Bandung. Tadi dieu alun-alun Bandung teh jang. Oh, benernya alun-alun Bandung teh inah pisan, Pak. Nu macak teh oge. Duh, nepi urang teh urang lemur ka kota euy. Nu macak teh oge. Ai, Masjid Agung anu eta geuning anu Hararejo di mana? Di jero di ditu. Ayo atuh urang ka ditu, Pak. Ayo urang ka ditu urang. Tuh, geuningan jang. Oh, Geus nepi urang tuh tinggal di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Oh, iya, Pak. Nu macak teh oge. Moal eleh ku Aljabar ieu ge halus gede tinggali. Mesti baheula jaman ieu. Iya teh. Nya, Aljabar mah anyar. Oh,
leganya jerona. Lega. Masjid Raya Bandung teh ieu. Oh, ai anu Harejo di mana, Pak? Nah, si teh kan Harajo wae si teh. Oh, yang nempo eta geuningan anu jiga lapang bola. Oh, berarti itu aya. Oh, iya tuh. Ayo geura. Aduh. Oh, bah iya geuningan bah anu rumput hejo teh anu viral. Baheula ye. Nah, ieu teh nyaeta di alun-alun Bandung ieu teh. Ayana tinggal kuat kaluas kieu lapanganana jang. Oh, Pak. Oke. Luar biasa duh. Aing mah lamun ka dieu deui pokona mangke marek mawa bola, pokona mah jeung mawa tim. Tim naon? Tim sepak bola cina marembal di dieu geuna. Hun euy. Oh, da naon atuh meunang atuh aya main bal di dieu mah ya. Oh, atuh Pak, aduh, luar biasa Pak. Ayo uing mah yang gugulutikan heula di ditu pasorangan bae. Dengan kade bisi kabawa ku sakaba-kaba deui, bisi kabawa ku batur deui. Wah, Pak, pokona mah sing salamet teh doakeun, Pak. Hayang nyobaan euy, gagajengan. Jig atuh jig. Asih ka dieu ah. Aing mah. Aduh si Cepi nih. Aduh. Si Cepi kalakah uli kalakah asa lapar dewek teh euy. Tadi teh poho mau tuangeun gitu nya. Oke. Si Mimiu teh pamajikan dewek teh nyadiaan tuangeun gitu teh. Cepi. Naon, Pak? Ka dieu heula. Naon, Pak? Ai bieu teh mana babakalan teh pan bieu teh babakalan si Mimiu teh inung maneh teh tadi makalan dahareun. Mana ayeuna? Makalan dahareun. Heeh, Di mana dahareunna? dina kantong. Kantong. Heeh, Kantong. mana sih kantongnya? Bieu teh kan makalan dahareun, salin bisi hujan. Mawa naon deui bieu teh loba geunan barang bawa. Heueuh nya. Di bahanan ku si mamah teh. Mana ayeuna? Ah, Naon, seuri? tinggalun. Di mana? Di imah tadi teh da berat jadi diantapkeun di imah. Sia mah kabina-bina teuing jaba aing mawa duit saeutik sia teh. Kumaha itu Pak? Aing mah kumaha aing salatri we nu aya. Boga budak teh bener Gusti nu agung. Nepi ka teh bisa di PHP-an. Kabur ulin euy. Si eta mah Gusti nu maha agung kumaha tuh aing. Ada duit ngan goceng. Dewek rek neangan heula ieu ah. Oke. Sugane rek ulin heula. Sugan aya batur di dieu, aya babaturan. Hayu ah. Halo, guys. Siga babaturan dewek itu. Waduh, kabeneran keur teu boga duit teh euy, aya babaturan di dieu. Jiga si Samsul. Samsul. Alhamdulillah ieu kukurilingan Bandung. Allah obong jelema beunghar maneh euy. Alhamdulillah. Ulin ka Bandung. Keur naon jeung saha di dieu? Masih kene jomblo? Geus boga pamajikan. Oke. Pamajikan anger nu eta. Teuing geura paehan atuh. Allahu Akbar. Heuh cager manuhun atuh. Mau duit euy. Aya gope. Wah, heukeun bae aduh nuhun. Tinggalinya indah kieu nya kota Bandungnya. Luar biasa kota Bandung teh kota kemang. Benar. Matak loba di dieu mah. Janda kemang di dieu mah. Geus boga pamajikan mah teu meunang sia teh kade. Yang we segurileum. Teu meunang jang dewekun. Oke. Nuhun. Ayo urang jajan bakso ya. Nu matak teh ge. Ayo. Bah ditu. Lain imah teh anger di ditu. Anggar Di mana imah teh? di Pamoyanan. Di Pamoyanan. Oh. Bandung Moyan teh. Masih kene di Pamoyanan di ditu imah teh. Lain geura pinah atuh. Ka neraka jahanam. Mana wae eta teh. Ayo urang ini tah. Elah. Cepi. Naon Pak? Geus ulin teh. Rame. Rame Pak. Geus seubeuh ulin teh. Atos Pak. Hayu urang balik ieu tinggal di hujaneun geus pararoe kieu. Duh. Oke. Ya siap Pak. Kayak abdi hoyong kacai heula. Sok kacai heula. Kade leungit deui. Mau apa? Kade. Alah, kitu meureun guys, jalan-jalan si Cepot dina dinten ieu. Mudah-mudahan ieu jalan-jalan aya mangpaatna, bisa ngahibur ka warga masyarakat YouTube-nya. Mudah-mudahan tepang deui sareng Mang Cepot. Doakeun Mang Cepot sing panjang umur sing sehatnya. Meh tiasa teras ngadamel konten-konten anu bermanfaat kangge masyarakat Indonesia umumna.
oke sadunya pokoknya namanya. Sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di subscribe channel YouTube Jagat Sunyaruri, di subscribe, di share, oke di komen ya. Komen pilih bade request tempat anu kedah dikunjungi ku Cepot sok komen saran-sarananya. Pokoknya mah sing sararehat I love you sadayana.